Ajang Makalangan lamun lain ku urang rek usaha deui Kade Jati Kasilih ku Junti. Pamirsa aya Nasim Kuring nuju aya di destinasi wisata Gumbira anu aya di Ciwaru Ujung Berung. Tah kaleresan nambe pisan rengse nu namina kejuaraan benjang tingkat Jawa Barat dalam rangka Porprov 2020. Begituna Kasim Kuring sebagai pengurus Jawa Barat diharapkan pisan aya papenjang tos puguh anu tos biasa anu tos profesional tah ayeuna urang tinggalikeun di dieu tami-tami utamina ka adik-adik urang ka anak-anak urang ka anak incu urang supaya tiasa ngalestarikeun ngembangkeun perkara sudah perbenjangan ieu margina di dieu urang mah ukur nuluykeun ukur ngembangkeun atapi melestarikeun nenek moyang orang sesepuh orang anu nyiptakeun ieu seni sareng olahraga benjang utamina kacida sesahna rebina waktu sarita tah kituna Kasim Kuring malami nu dipisangem dina acara ieu benjang kejuaraan tingkat Jawa Barat anu ngisi Porprov pengten di dieu di Pormi mangga urang ngawitan buka Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fauzi. Selanjutnya patandang lawannya Saudara Asif. Yang kedua, Saudara Anton. Ya, inilah juara pertama Festival Olahraga Rekreasi Pasang Kiri Benjang 2020. Saudara Wawa Asif. Yuk.
luar biasanya. Tadi tos keluar juara-juarana. Tah ningali perkembangan benjang khususnya di Ujung Berung seperti kumaha bah? Alhamdulillah rada peningkatan ti Mohon. tahun-tahun kapangkar pengennya Mohon, kumargi ari pegulat matos aya nu bagian-bagianna mohon. abi mah kantun tinu ngibingna Oh ngibingna. Jadi lebih karena tarinanya. aya Ibing benjang. Ibing benjang. serta acana urang gelut teh aya kedah Ibingan heula. ibingan teh kumaha Oh. menarik atanapi mamanasna lawan melalui ibingan aya nu ibing dengan panon berem aya puyuh ngungkuk teh teh abdi hoyong di kemanggeun deui hoyong di bagus deui malahan cari ibingan-ibingan anu unik perpaguron Gaduh temena ciri tetap benjang. ciri mandiri masing-masing paguron. Gitu. Abi mun perdalam eta sebelum gelut teh kumaha sih ibingan benjang nangtang lawan teh kumaha. Jadi fungsi ibingan benjang teh saras nama Kanggo naksir. Urang wanita aya sabaraha ibingan tadi teh bah aya tilu aya puyuh ngungkuk, puyuh ngungkuk, terus panon perem, panon berem, terus puyuh ngungkuk, golempangan. golempangan. Ningali kejuaraan benjang tadi kumaha baoni? Aduh, alhamdulillah bangga reueus. Salajengna kanggo Bunda ti Ujung Berung kita, abdi ge lebat di Facebookna saras nama. Sok ningali foto-foto beliau aya di Facebook Ujung Berung kita bundanya. Mohon, Laras. nanti Nyimas Eli. Nyimas Eli, Nyimas Eli, Ujung Berung kita ngongkolakeun oge naon rupi kegiatan seni jeung budaya di Ujung Berung. Mohon. Kalebat ieu kejuaraan benjang. Mohon. Di numutkeun Bunda Eli kumaha ye? Pamajengan benjang di zaman milenia ye. Aya wabah ieu panginten teh Corona. Mohon. Janten rada terikat, janten sadayana kegiatan teh dibatasi. Mohon. Da ieu mah ari ka hoyong mah abdi teh ieu teh kejuaraan benjang tingkat provinsi Jawa Barat teh hoyongna terbuka. Oh iya. Biasana di alun-alun ya. Biasana kan digelar di Mohon. alun-alun. Janten terbuka kanggo umum, murang kali ge tiasa nonton. Janten secara tidak langsung ngadidik gitu nya. Leres. Ngadidik kanggo daya tarik marorang kali kepada memikan cinta, mikan nyaah karena budayana. Hatur nuhun Bunda Eli, salajengna anu tos disaring 4 kali Teteh Sania. Aya wae. Teteh Sania nyaeta generasi milenial di zamannya. Ada generasi milenial. Beliau oge selaras sama artis kebanggaan di Kota Bandung anu ngadumuk di Ujung Berung, anjeunna multi talented ya. Sagala rupi tiasa pada ngemse nyanyi. Bade gegero, Bade anu gegero. nyerbis payung, marajian tiasa mangga dikondisikan. Teh Sania ngawakilan di reng-rengan generasi milenial ya Mohon. kumaha animo nonoman Sunda. Masyarakat panginten aya Mohon nu ayeuna benjang. mohon kana benjang ieu kumaha. Siap. Mohon kaleresan abdi oge di dieu teh lebat di wadah Pengurus ya. Mohon teras paginten aya di dieu teh aya wadah biker. Biker teh masuk pemotoran. Pemotoran. Biker Bandung Timur bersatu nya. Lebatna aya nu aya 40 klub atanapi komunitas di lebatna. Ujung Berung. Da upami abdi warna sareng anu rekan-rekan anu sanes teh Ujung Berung benjang. Ujung Berung benjang. Terus kieu benjang teh naon? Manya abi nu manu narang ngajelaskeun abi teu uning nya. Bisa leres. Tari benjang teh. Tah, manya aya biker berbudaya abi wae orang Ujung Berung tengartos budaya benjang teh kumaha? Urang ka Bandung gitu. Ayo orang Bandung. Ujung Berung nonton benjang. Nah, eta kade tong hila pokona mah. Mohon ka dieu upami orang ka Bandung amangna ka Ujung Berung. Di Ujung Berung aya naon? Ah iya iya. Nah, ieu perwakilan salah satu Biker teh kumaha ye? Biker berbudaya. Pemotoran lah. Lagi abi hobi oge. Namina komunitas naon Kang Brotherhood atau Iya. Abi BBMC. di BBMC. BBMC. Brotherhood Motorcycle Club. Tinggal orang non teh ngaluruskeun tujuanna kayak mencintai benjang teh nu kumaha heula gitu. Hartosna kaum ibu, kaum perempuan Ujung Berung oge ngamumule seni benjang. Oh. Aya perkumpulanna berarti. Aya. Cenah nyebatan teh nami Pasben. Pasukan benjang. Pasukan benjang. lima ya album atosnya keluarnya katanya. Teh Sania nyanyina sanes. Ya nah apa? Oh, pasukan kumaha laguna geuning teh sakedik we. Pasukan benjang teh. benjang, pasukan benjang. Aya di
Eta di YouTube aya teh di YouTube da. Aya. Channel teh namina teh. Pokoknya mah pas band pasukan benjang we. Mangga pamirtup di Tos udah subrek. pas band di sabrek sareng di like Nah gitu pokoknya mah kolaborasi antara musik benjang modern sareng tradisi tidinya katawisnya ibu-ibu anu resep nonton benjang teh sapertos kumaha saking dicinta karena seni benjang. Harusnya kadinya sih. Kapayuna ya salaku abah seniman benjang ningali muhun geliat ayeuna benjang harapan aya teu Ka para nonoman, ka mahasiswa atau siswa di SD duwi ka mahasiswa duwi ka perguruan tinggi, hayu kade inget aranjeun yen anjeun teh ngagaduhan riwayat tapi sejarah dina perkawis budaya nyata benjang di antawisna. Hayu urang kokolakeun ku urang kembangkeun ku urang. Untuk Kang Kusdayana daripada penanaman pemuda dari yang anak-anak sekolah untuk pendidikan seni budaya itu sekarang itu harus dikembangkan. Jadi kembangkan itu berarti bukan anak-anak yang harus belajar tapi dorongan dari orang-orang tua atau sesepuh tetap harus membantu. Kurang kada bangga bahwa benjang teh nyata salah satu seni dan olahraga yang asli di Kota Bandung. Mangga hayu urang sasarengan anu penasaran oge biasa nguriling gitu. Dia seorang ninggal ya benjang sebenarnya. Abdi harapan abdi gitu nya. Benjang itu tiasa langkung nanjeur. Amin. Insya Allah karena ternyata benjang juga bisa memberikan satu nilai prestasi, membawa nama baik secara individu maupun secara nama daerahnya. Nah, buktosna Kang Wawan. Kang Wawan ya. Kang Wawan. Tina bebenjangan ayeuna tiasa kami prestasi bisa ngapain. Ka pamarentah, dinas pariwisata, dinas olahraga, kanggo ieu ngembangkeun jeung ngelestarikeun benjang supados eueuh tetep panceg benjang aya di Jawa Barat. Sakitu pan kaos simpul. Kedah reueus ku gaduh seni benjang teh salah nama.